Ingat kasih AA mah can balik wae. Aya dahar-dahar nama teu kurang bisa teh da sawah lega. Dewe mang buru urang dibagi ka mang mah. Sunda endah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Cin, kamari sih Cin nuduhin belah mana Pak tiga we? Tuh, balik tuh we jeung gitu di luhur. Biar sih nanti sama bangga euy. Ganggu gitu-gitu na ge. Oh, da bangga gratis eta di buruhan ieu mana wagah-wagah teuing. Tapi kita nggak bisa salah. Yang tanyakan heula ka si Ece bisa salah kader baban batur teh. Oh ya patuang tanya heula. Cak. Mak tah barudak. Heeh, meureun rek digarawe neng barudak teh. Naon wi? Geuning Neneng. Neng pigawean teh nu mana heula itu teh? Mak itu pikoeten di rumah heula. Dinu kurut kamari wi anu maneh jeung si Adut. Gawean ayeuna ieu teh, Cek. Heuh ayeuna atuh wi beut nyaeun hareup. Gir neneng mun sembret kitu. Apulah di bejaan maneh mati kamari teu ngadenge. Atuh, Neng, Cek urang ge gini teh gawe lah. Cek, kadengan teu wah berangking heuh. Maneh kehet gawe ge camprak geus nanyakeun kejo. Jika ku neneng dianterin ke ditu, bari rek ngaliwat di ditu. Naon Cek ngaliwat di ditu? Heeh lah, heuceu ge da kesel wang bari ngaliwat we di ditu. Kita emang mah ditahan neng gara barang kawenna teh. Moal neneng meuni kasileunan maneh. Atuh Cek aya rek ngaliwat di ditu mah bari didagoan peuing di ditu bari barang gawe. Heula atuh nya Cek. Heeh jig baraneh mati heula we. Atuh mah bareun berdua sagala di bawah kan itu teh. Lah eta we atuh neneng mawa-mawa kasrol tawa naon we atuh. Entar ya aing mah sagala nu ge babantu. Terus pemae emang membantu ge ane tetangga semua kan jadi aman. Mana teuing si anu meunang duit aing nu ripuh nah atuh ari kitu mah. Amang mah bantu temen juga tadi dok kitu. Atuh saya dari nepi ka enggeus malin babantu. Gotong royong ngaranna eta mah. Mak mau kok rek ngaliwat di kebon nah langsung aja dia. Pan aya di ditu maneng tinggal ngaliwatna. Ame teu sagala bangga. Mama sok hayang belum asin aya di leuweung teh sok ngeunah pisan. Heeh mah paling keneng ngerangan lalapah di leuweung mak. Heeh atuh. Ari di leuweung masok ngeunah pisan dahar. Ah mama di mah ge anggar we gembul. Maneh masok situ ka indung teh. มาไป Mak, เ mak, อา kok ไป rek ngaliwat di kebon nah langsung aja dia.
atuh can balik wae geuningannya. Kesel au batur. Mang isi mocin kemana itu Wah? Angker nyeun hawi jeung ngaliwat cenah si Ocek ngaliwat pat. Dan halnya mang ai terbuka sakit sok khawatir sana pas itu teh. Deng pan euy mata kurang sok daek buntah bantu teh. Ngan saria we sok nuduh nu lain-lain ka aing teh. Iya atuh dah mang mah juga bisa nu nyaaheun. Pan karunya we urang mah. Disanut da geus pogoh badago ge awak. Agar we geuningan apa sorangan kitu gua gawe na mata kurang karunya na teh du eta euy. Tapi heuh mang sadut magis gede ge. Barang gawenan meni lalu liat pisan. Mata kuy lamun ku urang teu dibantuan teh rek saha deui ge sok coba keun di dinya. Kan untung teh kitu tah kana boburuh masih sadut daekan kitu tah leuheungna teh. Untungna teh bapana lega sawahna. Jadi teh susah dahar si sadut jeung si ieu teh jeung indungna. Karena wi tadina bapak si sadut pada api gini kan. Jadi mata lega sawahna. Heuh aya dahar-dahar mah teu kurang si sadut teh da sawahna lega. Ya tuh mah geus beres mah. Nam, ke melem asin mah di kebon. Nah, mah usaha sorangan aja nu garawe teh. Di luhurna neng jauh. Ya, siapa kuing pengen ini nama saya. Sok atuh cin kumaneh we eta nama heuh mah da teu bisa. Mang ngaliwat teh meureun lila mah min sopar. Apa rek enak urang neng nu digawe. Ah gawe ge manahan cenah can ketempuan cenah. Mama ido neneng urang mah. Cak mengajo ke daya mantuan cak. Mak, meureungan mak aja teh eser seran ka mah pada sok bebantu wae. Deng neneng mang ajo teh eta teh karunyangeun ka emak lain bogoheun. Ah beda we mah. Tapi itu beda kumaha neng. Ah beda we cin ka emak mah segala rupa teh sok dibantuan wae. Karunyangan menurut neng mata mengajo bebantu kepada semua tuh bukan salaki jadi karunyangan itu teh neng. Heeh da cin da si neneng masuk ka mana wae pamikiranna teh. Neneng, nyaker naon ulang-ulang jadinya. Ingat kasih AA mah can balik wae. Tapi bukan ingetnya cak kelanjut nama. Nyawa pugusin si neneng mah. Ari jauh ingetin wae, ari deket pageher wae budak teh. Neng dah itu baca budak terkitu mah kurang-kurang mas sabar mah cak. Sadia, tong mek cai neng. Neng mah kalau alen berenyit mah loba berenyit di disolokan.
mamang sesadu kecen nu pokona teu naon. Eta keur kuriak dapurna cin bari nyieun kandang hayam. Kadawe manilila sana teh sesadu. Pan tadina mah arek dapur hungkul, ai pe kalah kabeh. Ece ge da sigana marek babantu ka ditu. Atuh ka ditu kabeh mah ceu pangoinan atuh urang. Da ece mah moal ngendong cin, da melang imah. Bari jeung pan si neneng ngaji. Kuan teh ceu lila di ditu deh dasar sesadu. Mak ngalalap moal. Erek neng ke geus liwatna asak atuh. Atuh kuring buat masak mama tinggal ngedah lain ngalalap. Nah, ceu neng kamarana euy barudak. Nya kotor mah madamang di mah tinggalin. Ari sia garawe teh kalah aing we. Sorangan nu mantuan, kumaha? Salamang ke bako-bako mah aya tuh. Kowe mang buru urang dibagi tamang mah. Lain ku masalah gitu. Nah, sini kawarara teh di garawe teh. Mak neng mah meuni lapar pisan. Sarua atuh neng mah oge. Sok dan lah marana mah. Ya. Nah, dia untuk purun dengar teh. Lain teu purun neng eta mah ngawahan.